zina nukuduna diranjam ternyata diantep, nukuduna dihat ternyata diantep, nu mabok nukuduna dihat ternyata diantep, nu maling nukuduna dipotong leungeunna ternyata diantep, ngantep nak jelema-jelema nu salah disejajarkeun jeung nu bener ieu bakal dikenakeun siksa ku Gusti Allah. Masyaallah ngeri. Mantak lamun eueuh budak leutik anu ngek-ngekan tengah peuting, eueuh aki-aki anu hudang ti peuting, eueuh jelema anu hudang ti peuting ikhlas zikir ka Gusti Allah. Wallahu a'lam. Masyaallah masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah orok cerik tengah peuting. Orok mapan aya dosa ku Allah teu dicerikeun mah tuh bisa bae, tapi kan cerik ngear jam 1 jam 2 makna juhudang terus mana ngayeng-ngayeng orok. Oh halala muharraman bil ijma' tawa jelema ngucapkeun kana hiji pagawean nu haram diucapkeun halal, ngahalalkeun perkara nu diharamkeun ku syara secara ijma'. Zina teh geus arapal sarerea, hukumna adalah haram. Muhson kudu diranjam datang ka pae. Lamun goer muhson dijilid 100 jilidah. Oh, lamun diterapkeun di Indonesia asana saparo paraeh jero. Saparo paraeh wae pokona. Zina teh diharamkeun ku Gusti Allah lantaran bakal ngacak-ngacak turunan. Teu puguh ieu bakalna bin saha. Borosot anak ka alam dunia teh teu puguh bina. Lantaran tatadina Salome. Satu lobang rame-rame. Supaya ngajelaskeun tentang turunan ulah acak-acakan, maka diharamkeunlah ku Gusti Allah zina. Wari nyana teu puguh teu karu ngahalalkeun zina. Lah kiai ngomong segala haram segala naon, wow barang ngeunah diharam-haram. Eta ngahalalkeun zina. Geus kudu maca 2 kalimat syahadat. Masyaallah. Aya nu zina teh timbul tina cinta, aya nu zina teh timbul tina jual beli. Baheula mah di Jakarta di Keramat Tunggak. Woi, tamang geus terkenal. Basmi di Keramat Tunggak lompat ku ari ka kawasan Pasar Kemis. Beki deukeut ku ari. Masyaallah, cabang-cabangna loba di Citra aya. Unggal perumahan ayangan di perumahan Puri di Cilongok doang. Alhamdulillah bersih sama didinya lantaran gerak kabehat. Polsek gerak dan Ramil gerak, Koramil gerak, kabeh toko masuk. Tak di dieu. Aya ge nu kapanggih 1 2 3 4 5 6 7. Teu beres. Masyaallah karim ya perzinahan.
Urang lamun nyaritakeun budak sakola guari di Yogyakarta geus 80% parawana. Lamun baheula hanya di Jakarta jeung di Bandung doang. Lantaran di Jogja mah masih kajaga kuari, mah geus teu kajaga. Hai di Tangerang geus leuwih belah ditu. Belah ditu di Tangerang, Masya Allah, batak satu sisi negara ngabutuhkeun jelema pinter, sedangkan pinter kudu sakola, sementara kabar-kabar di sekolah seperti itu orang serba salah. Kos gitulah ieu mah teu rek jaritakeun ku kumaha nu jelas jelema ngahalalkeun zina murtad atawa ngahalalkeun minuman keras, khamr, bir kunyana dihalalkeun, menzen kunyana dihalalkeun, vodka kunyana dihalalkeun jeung berbagai minuman anu osok ngaweureukkeun, ngaleungitkeun kana itu pikiran ngalengitkeun kana akal kunyana dihalalkeun, ieu geus bae murtad. Ya Allah, ya nginum bae ai sararia beuki malos tah cenah ku kiai jadi menangkeun kan. Los sia barareuki mah hai jawara hai pemuda, tapi ai datang ka ngahalal ke maula. Ketinggal tungguan bae di akhirat bakal kumaha. Bahkan urang kuari di dunia kene salah ngahukuman, Allah nu bakal ngahukuman. Urang ngakurkeun nu salah jeung nu bener di negara, nu zinah nu kuduna dihad atawa diranjam, nu maling nu kuduna dihad dipotong, anu minuman nu kuduna dihad ternyata diantepkeun di negara, ngantepkeun kana hukum-hukum nu geus jelas dina Al-Qur'anul Karim bakal dibere mamala ku Gusti Allah. Entak urang sieun ieu ngarantepna kana hukum teh bakal didatangkeun mamala ku Gusti Allah, yakni siksa. Jadi lamun kuari itu sih katanya tsunami siksa ya apa cobaan bolon sama budak. Kos kitu ditanyakeun, polusia pantaukeun habek. Goblok mah kita tanya. Geus kudu siksa eta teh nu kos kadar itu teh jang itibar urang tah lantaran di Indonesia teh kudu neangan jauh-jauh salah ngahukuman atawa henteu dihukum. Anu zinah nu kuduna diranjam ternyata diantep, nu kuduna dihad ternyata diantep, nu mabok nu kuduna dihad ternyata diantep, nu maling nu kuduna dipotong leungeunna ternyata diantep. Ngantepna ka jelema-jelema nu salah disejajarkeun jeung nu bener, ieu bakal dikenakeun siksa ku Gusti Allah. Masya Allah, ngeri. Mantak lamun eueuh budak leutik anu ngek-ngekan tengah peuting, tua aki-aki anu hudang ti peuting, jelema anu hudang ti peuting ikhlas zikir ka Gusti Allah, wallahu a'lam. Masya Allah, masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah orok cerik tengah peuting. Orok mapan canaya dosa ku Allah teh dicerikeun mah tuh bisa bae, tapi kan cerik ngear jam 1 jam 2 makna juhudang, terus mana ngayeng-ngayeng orok, terus bapana ge milu udang duanana bapana mah luhur handap udang. Tah eta teh sakadar hudang gitu mah teu beres. Bapana kan hudang terus kacai
salat kan kahudangkeun ku orok lain sacerik-cerik ngeor datang ka tatanggana ke kaganggu goblok-goblogan tatanggana sial teh orok aing teu bisa berarti kaganggu ku orok padahal bacak malaikat sieu nu sial es bae eta teh nang Gusti Allah gahudangkeun supaya sia hudang geus hudang sial-sialan. Masya Allah kuduna alhamdulillah orok saya teh budak bisa ngahudangkeun aing alhamdulillah aturan aing teu tahajud jadi tahajud anu lempeng makan ngos itu ngan eueuh nu kitu pan sararial jasa aing teu bisa es keur peuting masyaallah tah eta orok lain sambaraga orok ahli Allah mah ti peuting ti loges ngear ceurik ngahudangkeun sekitarna aya aki-aki jeung nini udang ti peuting eta ge sarua teu kuat kana ki hayang ki kababayan di jalan malah mah can datang ka tempat cai geus kieu wer lain ngisang balik deui lah geus sagala teh kumaha isuk bae tah mah siksaeun aki-aki kos kitu mah aduh jaga aki-aki geus kolot geus dol berarti lah langsung nyana mandi udang alhamdulillah berarti kiih mawa bahagia ieu kiih cakna baheula mah keur tilok hayang kiih tilok udang ti peuting barang hayang kiih bae udang ti peuting cakna nuhun kiih tahajud tuh jadi eta teh teguran ti Gusti Allah hayang kiih teu kuat teh teguran sebab keur ngorana tilok udang peuting urang mah juga greget bae aing cenah tunggal peuting bari mah geus kiih bae duh cenah kudu kumaha gue eta teh dihudangkeun ku kiih malah mah waliullah mah aya nu teu hudang-hudang di peuting teh kumaha carana hayang hudang bebeja ka guruna mama hampura ceuk kene kula ieu teu daek hudang aya ti peuting nginum noloba sia teu kaharti teh tadi nama pancena ulah loba nginum tapi ieu mah teu nginum beakeun saleter deuk es kulantaran basar lalagaan balik deh jangan kebenang sabulan kadinya ampura mama ye kula mah hayang udang ti peuting kabita jasa tapi teu daek udang nginum nu loba sia mah cak nginum sakali dua kali katilu kali kita nginum nyolok lok bener barang peuting teh jam can kaburu jam 1 jam 12 geus udang oh mondoyo teh kieu jadi jelema anu teh hudang ti peuting nu loba coba ge nginumna tawa ngadahar sambal nu loba wah tah mah geus pokona mal kaburu wudu mancer ti hareup ti tukang uja atawa ngahalalkeun barang haram kos zina kos minum sajeng atawa ngahalalkeun pajak teh barang haram lawi taqada haqiyatal muksi jelema ngahalalkeun pajak eta teh geus miboga murtad cokotan mah cokotan bae ku RT ku lurah lo sama pajak tapi ulah ditekadkeun halal ayo beuki menyana ka pajak bupati terus nya nama gupak di pajak gupak nya kos kebodongkol nya nama geus gupak ieu mantak ceuk kula ge saha bupati nu bisa khusus salatna tadi dieu kakara ka nyawa kamari ieu mah so amat cenah ki uci so jasa teh mah cenah ngomong ieu atuh aing mah wayah so mah so bae ieu ngan mendasar aing mah sona sakieu kiai dijagaan bae ge barang daharna ieu ti saha ieu ti mana maksudna ditanya kitu teh beusi aya nu salah hayang bener lurus ka Gusti Allah tetep husu hese bae hese beta husu teh lain hese deh hese jasa ngan rada deres bae aya disejak mah husu teh disejak geus kulantaran disejak atuh dijaga mata dijaga ceuli dijaga dan rada deres sok aya ner-neran mah saeutik
ai kos kitu mah da bupati mana nu khusus salatna ya tangkepeun kabeh bupati mah tangkepeun lamun urang nyaritakeun Fikri ditangkep Bupati Garut pan kiai teh eta teh kiai atuh kiai salah mah tangkep bae Bupati Bogor teh wow eta teh kiai sakar ngaranna Bupati Bogor tuh pan siapa nyaho aja sempat babaturan sia kan atuh bae gedegekeun we atuh ge nyaho eta teh kan kiai Rahmat Yasin teh Masya Allah lamun menteri agama atau talar Quran berbagai menteri-menteri talar Quran bisa maca kitab ditangkap eta teh nah cak bupati nu sejen tuh salah makan ditangkap can kagiliran doang can kagiliran cak kabeh salah nu nyahoeun karena tata cara politik salah urang mah lantaran bodoh teu nganggap salah kan ka bupati sabaraha pendapatan di Tangerang sabaraha pendapatan di Serang jangan gaji PNS sabaraha jang pembangunan sabaraha emang tadi hitung gitu ku rakyat je warangsan kan ngitung nyaho urang getet sekian persen jang PNS sekian persen jang pembangunan aya teh sakitu persen deui ka mana oh berarti kan teu ditangkep teh can kagiliran doang sabenerna mah urang doakeun mudah-mudahan ulah kagiliran tuh sia mendek jore bae kan geus kanyahoan ku aing mun atut ditangkap lantaran kasus loba jasa atuh gubernur nu sejen ge sabenerna mah akur ngan kagiliran doang emang kumaha gitu mantak jeung Gus Dur teh dirapin ini negara kita nih 20 tahun dari kasus KKN belum selesai ceknya tidak akan selesai saking non gitu lapis wah inilah laga nah ieu mah keur carita sabodonya na ieu bara reuki mah jang kege bakal kapanggih jeung Gusti Allah anu dunia ieu nangieun Allah anu Allah teh ngatur make ayat suci Al-Qur'anul Karim hajujana teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim pek teh hiji urang mah sakadar rakyat diatur ku nyararana nanya anu nyieun pek ai bara reuki mah heuge ngan pajak mah tetep haram ketika nyana dahar dipajak minum dipajak meuli kendaraan dipajak ngebangun dipajak sek teuing asal ulah ngahalalkeun ketika ngahalalkeun pajak jadi disate engke nyana di akhirat dibelem dibulak balik kerecek saeta bupati saeta gubernur saeta utama RI 1 Ahok mah atuh emangnya nama teu jadi gubernur ge ngerecek ternyata makan kafir iya sing hade tah ya hartina urusanana emang eta mah geus diplot ku negara pendapatan sekian dan sekian emang geus kudu kitu di negara demokrasi mah nya bahkan ditingkatkeun deui pajak teh pajak bangunan ge make pajak engke mah urangna ge dipajak urangna bakal dipajak karak-karak datang ka pager kemudian alat rumah tangga gelas segala sendok segala bakal dipajak engke hirup urang bakal dipajak geus nyana darek mah gupak dipajak pek bae nu mantap jarang mantan lurah haju balalener ibadahna jarang mantan camat ieu mah keur carita mantan bae nu bener haji ibadahna jarang kunaon eta bensinna kan itu bensin geus menyatu jeung awak kecuali illa man tadarakahur rahmatu anu disusul ku rahmat Allah lain deui tamat meureun tadina loba sedekah dedeuheun Allah biasana kana loba sedekah Allah nyusul ku rahmatna abi ngaran-ngaran aju pelit mah ai hererese jasa ieu mentak pantes posa goblok-goblokna dagang aya nu halalan sabener-benerna pamarentah nu halalan deui kumaha coba eta kumaha eta ieu mah urang ulah bebeja ka batu urang bae maksudna ieu urang mah nu ngaji bae ulah bebeja ka sasa ulah teh fitnah kan emang kos kieu mah
ulah cek PNS saya mau ngaji deh minggu harus anu nih tahan ngaji los ya ngaji najeng Ki Golkar bae Ki Golkar emang gupak sarua bae gupaknya na gede mentanya naga memantak aya hak sebenarnya nama kiai teh di pemerintah lamun kula sok jaritakeun sing hade ulah sok kaduit ngadahar duit di pemerintah aya nu ka kula ngomong kiai eta aya hakna di pemerintah cek Imam Ghazali ge teu dijawab ku kula teu dijawab emang aing teu nyaho nyawan aing atuh jeung sia mah cak hate kan teu dijawab teu aya hak wae kula paling seuri geus teu nanaon sebab beuki berarti kan lain deuk nanyakeun hukumna kos kitu mah beuki atuh elos emang ka kula nu ngerad aya ulah sok sambarangan cenah kiai ngomong duh dina kitab Ihya dina kitab anu Imam Ghazali ngameunangkeun aya hak kiai di pamarentah oh sakitu doang maca kitabna ada sing beuki bae teh kiai geus pamarentah nu mana anu Imam Ghazali ngameunangkeun jeung kiai lantaran memperjuangkan agama ngabogaan hak mufti di situ nama mufti teh ngabogaan hak kodi ngabogaan hak di pemerintah lantaran nyana ngembangkeun agama pemerintah nu mana taliti heula atuh nu pendapatanna ti mana taliti heula atuh masyaallah karim atuh ai pemerintahanna kos urang mah nu tina pajak saha kiaina nu ngameunangkeun mun Imam Ghazali nyahoeun bahwa eta teh tina pajak boro-boro deuk ngameunangkeun Imam Ghazali moal ngomong malah murikak bulu kieu mah Imam Ghazali ya pas Imam Ghazali geus moal ngajawab suka kitu sia mah ahli neraka sia ka ditu iya teu dijawab ku kula ge sebab aya hak kiai di pemerintah saha nu ngaweukeun pemerintahan mana sebab kokocoranana di mana nah lawiya taqada munekadkeun jelema haqiyatal muksi boga sifat hak tindak pajak sedengkeun pajak eta haram nyana ngahalalkeun kana barang haram murtad ih rumanta kiai bagus jasa ieu mah keur carita kiai bae aja nu lain kiai mah tagung ka neraka maksudna mah nu kiai behelanan aju nyana ngansongkeun proposal nyokot aju ngada tata dina bagus jasa elmuna ngeunaheun didengekeunana nyanana ibadahna bangun bagus ilmu aya di nyana gagah aya di nyana harisma aya di nyana dek ngadahar duit pamarentah dibere embung ngadengekeunana aneh disapekeran jelema dulur bada magrib urang ngaji ieu sing hade yeuh lantaran urang mun teu ngaji mah engkena urang teu nyaho beneran aki-aki nu ngaberitakeun di masjid dulur ayo urang ngaraji bari batuk-batuk teh kitu tah set masyarakat sanu magana kiai anu embung lah ieu mah kajen teu ngaji jakana hate teh teu kudu ngomong kos kitu sebab naon nyaho aing nya ngalaglegan duit masaan duit pamarentah teu hayangeun keur can jadi mui jelema hebat jasa diderengekeun ku jelema bareng jadi mui mana kiai mui nu didengekeun ku masyarakat mana malah keur can terjun di partai kiai hebat jasa barang terjun di partai aya eueuh nu ngadengekeun aya cenah kiai sabaraha urang 20 teh loba jasa ngan jeung tiang masjid da sabaraha 18 duaan berarti ngaji tidak ilmu aya di nyana hebat aya di nyana mun bahkul masail pangmeunanganna panghebatna tapi teu kaji jeung masyarakat dibere embung kunaon bensin nu kaluar ti nyana bakal kotor kercan jadi yayasan mah nyana teh masyaallah didarengekeun ku jelema aja pinter nahuna pinter bilagahna pinter hadis barang boga yayasan kunaon dibere embung jelema tanyakeun lain di Tangerang bae lain di Serang lain di Pandeglang di Jawa sarua bae di Garut aya hiji jelema hebat moal dicaritakeun kiaina ih lain lalagaan tah mah hebat jasa sup jangan nyieun yayasan arembungeun ngaji arembungeun datang ka marahnya ka masyarakat aing keneh cak cenah jelemana nu keur ieu jeung kuari teh pindah ngagelok aya bae santri di dinya karake kaluar ti pondok pesantren leh make sampingna ge teu lempeng-lempeng ajan
Jelema mana geus kitu tah. Deukeut aya sakilo mati dinya teh ti kiai eta sakilo. Lah jelema magan ngaji ge biasa we, kotek-kotek. Kunaon atuh ieu jelema parindah ka ditu. Diulah-ulah ku yana ulah sok ka dieu cenah ka ditu tetep bae pindah. Teu bisa tah urusan Allah. Urusan Allah tah mah kos kitu mah. Lain kudu haju bendu ka eta santri. Benduan awak urang, introspeksi, muhasabah, tanyakeun ka diri urang. Sok geura memeleh nafsu urang. Urang kuduna kieu betah. Ta salat teh awak geus sabenerna mah sia teh bisa ngaji teh titipan ti Gusti Allah. Kamari ieu mah jarame sia teh ngaji maksudna hayang lain hayang rame tapi kamangpaatanna we ku batur dimangpaatkeun. Tapi ieu kuari haju aran teu malah pindah ka dari itu. Nah, berarti awak sia nu goblok, nu tolol, digantung sia ku aing. Aya naon ya sia? Coba aya naonan? Terus ku urang diwarah nafsu urang. Oh, sia lantaran dedeuketan jeung pamarentah. Emang lah ulah peng bae dedeuketan jeung pamarentah mah dalam rangka memperjuangkeun negara, bangsa jeung agama. Tapi ketika hayang kana duitna, dunyana, ieu nu cilakaan. Jadi urang dedeketan jeung bupati atuh mangga bae kos kula atuh biasa we jeung bupati wau jeung gubernur wau, jeung menteri ge tuh wau. Ya tuh masalah ngan ketika dibere duit, keula. Keula cek ulah teh. Bar duit sia rek mere gede leutik. Siapa pajar bener bae kan? Tuh, siapa tolol sih. Sabara urang nu ditolakeun teh. Wau mah terus berjuang ayo. Ngariung diondang ku nya pek bae. Pek bae. Kula emang tilok diondang gitu ku pemerintah. Doa sok. Datang atuh datang ka ditu biasa. Ngan datang ka ditu na teu dahar. Henteu kalau. Teu dahar. Kajen diberkatan bae. Siapa pajar bener bae kan tuh. Atuh teh waleh datang ka ditu teh deuk dahar lantaran nyana manusia aing manusia nyana butuheun baca kulhu kula zubiru falak bidas ngariung ayo ngariung ngakomunikahkeun mah teu ieu mah emang tugas di Gusti Allah keur carita aya waktu mah teu hayu ngan ketika dibere duit teh embo aja dibere cokot-cokot mah cokot bae aja jang satu itu mah rahasia negara tuh maksudnya ulah didahar teh Allah maha uninya teu pernah kayak heula kudu ngadahar duit pajak. Abah ibarat caritakeun abah nya sia lamun bere duit ku pengusaha ku pedagang kajunting ombalayah dagangna teu bagus eueuh masalah sebab anu halalan anggap nu kasihan nu halalna. Kan kaharti tak kurang tapi lamun dibere ku pemerintah cokot teh awas ya mun didahar kerasa ku sia moal manfaat jeung moal ngeunaheun ibadah sia eta mah wasiat teh kos kitu mah mantap henteu wae kata ka kuari ih dibere batu ditarima bae bagikeun nu dibagikeun atuh sapodo nyan mah teu husu ge urusannya na ieu teh waktu atak dibikeun ka Haji Pendi teh husunya mah teh beleteran cenah kos gitu. Cenah atuh berarti racun, sabodo nu geus kitu mah kudu diracun ieu lah. Nah, halala muharraman sekedar supaya nyaho bae. Ngabe urang lempeng sebab urang deuk bapanggih jeung Allah pan. Pek bae teh mah urusanna urang digaji aduh ieu sebenarnya kurang bagus. Atuh mah dengan di perusahaan, digawe di perusahaan tambah kos gitu mah. Tapi lamun eta pajak mah sing hade ulah ditekadkeun halal sakitu bungkul ulah ditekadkeun halal. Lamun ditekadkeun halal halala muharraman bil ijma' atuh geus murtad. Hese di negara model urang mah tuh hese. Mantan pemerintah jarang nu lempeng lamun tatadina nyana kurang ngaji. Moal gede dibawa ngaji moal. Moal bupati moal ngaji. Dengan berbagai alasan sibuklah dan lain-lain kadaharanana. Kadaharan ngahijab embungeun.
jeung bungeun kasunggang kasinggung bannyana mah bungeun sebabna makanan hayangna terjalan ka luhur bae terjalan ka nu teh eta teh kan kos kitu teh ya ngajauhan ka Allah urang malah aing mah dicarekeun tanan ku kiai ngaji bae eta kan hebat tong kos itu mah teh ngaku berarti nya lah aing mah geus kajengan mal deket dong jeung bupati bae teu kadeuleun jeung kana aing mah ngajina di handap tanggal Ambon bae masalah budak belduk kan memperbaiki setik jauh kan dekat Allah orang hanya mampir doang keluar Masya Allah mampir haju nyilakakeun di akhirat na'udzubillah min dalik mampir doang datang ke cilaka engke ulah mantap sabara urang anu calon bupati nu bisa makukula dinasehat tadi omong disindiran rangka sarita datang geus meeting segala di nelayan setik mah dibere kitu caritaan akhirat kitu jadi deui poho urang mana teh teu jadi kitu usaha bae tangga ngan lamun usaha gawehan nu nyekel nagara cenah kieu deuk kumaha wallahu a'lam gitu nya honta mah jeung moal aya ieu datang ka ditinggalkeun mah nagara moal ka jadi kumaha gitu ieu deuk memperbaiki diri bakal kapagi jeung Allah atuh engke mun ditanya ku Allah aing kumaha tan mikiran nu kos karitu urang mah ieu engke teh pasti jasa sakedeung deui kok anu geus umurna leuwih ti 60 mata moal kebal deui jasa tah mah kapanggih jasa tah mah kapanggih jasa teu meunang gok asal anu hideung ieu bae ieu bae nah engke kapanggih jeung Allah kan ditanya urang masyaallah tah ieu ulah datang ka ngahalalkeun barang haram aulafa wujuba mujma'ina li tawangana pikeun kana wajib wujub alih salat 5 waktu didapikeun ku nyana salah sahiji salat subuh misalna zuhur mah bener wajib asar bener wajib maghrib bener, isya bener, tapi subuh mah teu wajib tamah tekadkeun ulah ditekadkeun wajib henteu murtad atau sarakaat geus sarakaat subuh mah 2 rakaat maghrib 3 rakaat nah isya 4 rakaat ieu teu bagus sih isya 4 rakaat teh nah sebab kan urang teh tundu waktu isya mah nu pas mah eta mah isya mah 2 rakaat atau 3 lah sarua jeung maghrib. Nah kurang dinapikeun eta sebenarnya lain 4 rakaat 2 rakaat nu 2 rakaat teh mah tamu ulah ditekankeun wajib eta mah henteu jadi urang salat isya 2 rakaat ge cukup eta kos kitu teh eta nganapikeun nu mujma' alaih murtad teh masyaallah karim atawa ngawajibkeun nu lain wajib nambahan rakaat eta ge sarua bae nambahan rakaat ge sarua murtad ngawajibkeun puasa Syawal murtad puasa mah nu wajib bangan Ramadan doang di luar Ramadan mah sunah nah kuari bulan Syawal teh bulan Syawal puasana teh ditekadkeun wajib ngawajibkeun puasa bulan Syawal eta teh murtad ulah pokona wajib sunah nu haram nu halal geus kitu bae urang masyaallah. Nah ieu ge urang gueri deuk menghadapi tanggal 1 haji tanggal 1 bulan haji teh iraha kiai setelah dihitung melalui hisab qat'i durusul falakiyah sarua jatuh pada hari Senin besok tanggal 1 isu tapi lamun urang ngitung nyukoma pemeris eta teh jatuhna teh poe Salasa
lamun terus seperti kieu NU geus teu nyekel Sulam Munairin, Muhammadiyah nyekelan Sulam Munairin, geus lain berpatokan kana ru'yat, kuari teh berpatokan kana kitab, bohong ka adik ngomong-ngomong ru'yat. Ja buktina ketika Sulam Munairin ru'yat nyana teu ngaru'yat. Nah kulantaran sakitu bakal aya perbedaan. Lamun pemerintah depak nyekelan gitu Happy Maris nyukom berarti nyana lebaranana poe Kemis. Lamun nu nyekelan Sulam berarti lebarana Rabu. Tapi anu indah ieu teh sportif. Andai kata engke penting ru'yat, ulah ningali Sulam, ulah ningali Happy Maris cukup pokoknya ru'yat. Lamun ru'yat kadeuleu kuari iseukeut teu sore berarti geus bae menyatakeun tanggal 1 isuk. Namun wabehan lamun teu ahli-ahli ru'yat, urang mah kajunting ru'yat ge moal kadeuleu. Urang mah lamun ru'yat kumaha dideulekeun. Oh iya aya 2 cek kana. Masa bulan 2 heueuh. Eta mah dina dada golode cek kana. Eta mah lain bulan, belon pentil tah mah atuh. Wah, ieu ru'yat teu beres ya kos kieu we. Nah jadi kudu ahli da we tetep ngan selama ieu geus dinyatakeun teu harmonisna NU jeung Muhammadiyah bahkan di jero NU sorangan urang nyaksikeun keberadaan muktamar kamari dahsyat lain lalagaan ribut gede lain ribut leutik urang menyaritakeun teh lantaran urang kulturna tetep NU imah urang NU jadi urang teh prihatin jeung sedih kaayaan imah urang seperti kitu lain perwatakan NU maka urang tinggal sedihna ge sedihna deui eta nu disaksikeun hanya sekelumit asli udah mah pohara jasa bahkan mun kukula dicaritakeun ka jero-jerona bakal muringkak bulu naga lain di pondok jeung nu handap-handap mata geus kudu dicaritakeun nyaho teu beresna beheulanan na ieu mah kula mah sakadar nyaritakeun kula mah tetep bae selama ieu mah deuk nyekelan ku kiai cekelan kiai nu baheula bae deuk nyekelan Sulam maka ngayakinkeun tanggal hijina tetep isuk henteu rek ngajak mah mangga duk milu mangga deuk henteu ge masalah ke di akhirat besi kula ka sorga ulah marilu belos masih maaf sia bae bocana kiai bencana yakinkeun ka satu yakin ya itu lo yakin dia yakin bakal ka sorga boso amat iya tuh geus kitu bae mah boga kayakinan eta teh yakin udah kuat tuh hiji ana indozoni abdi bi cek kanjeng Nabi hadis qudsi aing mah cek Allah kumaha sangkaan hamba sia hamba ka aing lamun hamba ngarasa deket aing mun hamba ngarasa jauh mun hamba ngarasa bakal selamat mun hamba ngarasa moal selamat moal antak kula mah boga kayakinan sorga oh cek Allah atuh geus bae ka sorga teh heula gitu bae saya nah ieu mah keur carita hese kan keyakinan mah komo nu berat ka dieu ka ditu mah berat ke organisasi berat ke negara berat tetelos bae boga kabeung berat kula teu berat ke NU teu berat ke Muhammadiyah teu berat ke negara kula bae geus paling pamajikan we jeung anak deuk diajak si anak milu ya jeung aing mah isukan tanggal hijina lebaran berbok ndek hayu ndek henteu masalah sakjana tuh ndek bae ndek jeung adik-adik kula deuk nanya ndek milu ndek henteu oh salah tadi moal kumaha paling rek naja bae ka jipen disrek milu moal ka ditu sih sintrek we sia saya kan itu teh ieu kelalagan jadi kasih geus moal caritakeun panjang-panjang urusan gitu hisab qot'ina geus nyaraho kabeh jadi isuk tanggal hiji geus lamun isuk berarti Senin Selasa Rebo ngahenen karena sejerokan berarti Senin Selasa Rebo lebaran Rebo berarti
coba orang buktikan ke ya tinggal puasana di jero bulan haji aya tarwiyah jeung arfah tanggal 8 tarwiyah tanggal 9 arfah berarti tanggal 10 lebaran geus urang puasana 2 lamun nu endek bilu ka hisab qot'i sulam berarti tanggal 8 kenaon tah Senin, poe Senin, tanggal 9 Salasa, poe Rebona Lebaran. Lamun anu endek milu misal terjadi misal perbedaan, mudah-mudahan teh perbedaan misalnya anu nanggal kenana Salasa, berarti tanggal 8 poe Salasa, poe tanggal 9 Rebo, Lebaran poe Kemis. Spek geus jadi permasalahan jeung ulah dipermasalahkeun tah. Ya pemerintah ke di akhirat tanggung jawab ieu nya lagi boro-boro nanggung jawab batur uga aing cenah berat ti kumaha atuh saya kayak kira masyaallah hampang jadi hirup teh ngan anu hebat ba puasana ti tanggal hiji lamun urang puasa tanggal hiji cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas al-yaumul ladzi ghafarallahu fi Adam alaihi salam awal yaumin min dzilhijjah poe anu Allah ngampura ka Kangjeng Nabi Adam teh nyaeta awal poe bulan haji Kangjeng Nabi Adam alaihi salam teh titah cicing di sorga kemudian aya larangan ulang ngadahar buah khuldi cek sakaol buah khuldi teh tafsiranna eta adalah buah zaitun nah ku Kangjeng Nabi Adam dijauhan setan ngagoda cak setan pangeunah-ngeunahna di sorga buah ieu jeung eta teh bahasa Gusti Allah maksudna ulah teh sebenarnya mah nitah. Cukong jeung Nabi Adam kitu amat sih. Bahasa pangeran jeung bahasa urang mah makhluk kan beda cek ya. Atuh percaya bae ka kula atuh henteu beu masalah. Sebab kula mah pada hirup leuwih ti heula tibatan maneh dam. Cek iblis dia jadi geus jauh lu kali ku pangeran teh geus jauh ngomong kieu maksudna kieu ngomong kieu maksudna kieu ngomong kieu maksudna eta mah percaya bae atuh alhamdulillah teu percaya masalah teh mah teu rugi teu untung ulah mangan sakadar nganasehatan wah bau ngomong ngeunaheun biasa tiis perasaan bangun ikhlas teh eta mah nasehat nah sakali dua kali tilu kali badam ti heula hirup teh ti heula ieu mah larangan teh lain masalah larangan ku ngeunah-ngeunahna jadi ieu teh dilarang teh lain sembarangan larangan eta teh maksudna mah nitah ngan bahasana make bahasa ngalarang kitulah Gusti Allah ngaranna ge bener tah coba bae diicip-icip ku Kangjeng Nabi Adam diicip-icip atuh langsung dicarekan ku Gusti Allah morosotlah ka dunya urang teh kuari ulah ngomong kieu gara-gara Kangjeng Nabi Adam doraga tungtung nama urang kuari aya di dunia bae mun baheula Kangjeng Nabi Adam teu doraga meureun urang di sorga beureunanan ulah kitu tetep bae kulantaran Kangjeng Nabi Adam teh maksiat baheula di sorga turun jadi kuari urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi Adam ge baheula di sorga maksiat atau komo urang itu wajar maksiat ngan ayana maksiat teh deuk daon endek aya bab tobat jadi Allah deuk gabukakeun bab tobat nu mantap aya maksiat salilana ngan aya bab tobat teu salah masalah mantak bener bae terus malaikat masalah bae iblis urang mah di tengah-tengah berat ka malaikat hebat berat ka iblis atau teu hebat tinggal urang bae mutu introspeksi aing sih lobaan nganyarupaan ka mana ieu ka malaikat apa ka setan barang ku urang ditilik-tilik asana aing mah lobaan ka setan di sakira teh berarti atuh neraka nah kuari Adam sujud plek terus be istighfar Kangjeng Nabi Adam istighfar ditarima nak tobat Kangjeng Nabi Adam awalu yaumin min dzilhijjah
tanggal hiji bulan haji. Mantap man soba zalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Saha jelema nu puasa di tanggal hiji haji Allah ngahampura sakabeh dosana. Masyaallah. Lain amin puasa. Eta puasa. Atuh moal benang di aminan was itu mah. Puasa masyaallah. Wa yaumus tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Poean kedua Allah ngaijabakeun doa Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam bakhrajahu min batnil hut. Allah ngaluarkeun tina beuteung lauk engke bakal dina Al-Qur'an urang dongeng Kangjeng Nabi Yunus. Masyaallah pohara. Eta bawi di dalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz Sajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mumin. Eta wiridan Kangjeng Nabi Yunus alaihissalam waktu Kangjeng Nabi Yunus dibalangkeun di kapal dicaplok ku laut. Bayangkeun coba di jero laut sorangan bae boga duit misalnya hayang nginum balanjana ka mana kudu jualan kan di jero laut di jero beuteung laut masyaallah karim. Iyalah Kangjeng Nabi Yunus wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Datang ka waktuna borosot diutahkeun ku lauk. Nah cek Gusti Allah cek Kangjeng Nabi man shoma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam yashilla fi ibadati tarfatain. Sajelema nu puasa dina poe kadua sarua jeung puasa ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah satahun teu pernah maksiat saeutik-eutik acan. Poe kadua tah. Oke dongeng Kangjeng Nabi Yunus. Poean katilu wal yaumul tsalits allazi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihi salam. Poean katilu teh poean anu diijabah doana doa Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salam madak man shoma dzalikal yaum istajaballahu doa sajalma anu puasa dina poe katilu bakal diijabah doana berarti kan diijabah doa mah bersih. Wal yaumur rabi'al yaumul ladzi wulida fi Isa alaihi salam. Poean kaopat poean di mana dilahirkeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam dilahirkeun poean kaopat bulan haji tanggal 4 nu mantak ban soba zalikal yaum sajelema nu puasa dina poean kaopat nafallahu anhul basa wal faqra bakal dilegitkeun ku Gusti Allah kesulitan kepakiran tah poe kaopat tas ngadet bakal murang mun puasa di poe kaopat moal dibere riweuh moal dibere pakir dibere senang ku Gusti Allah. Ya Allah ya poe kaopat untuk ngadet wal yaumul khamis al yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam poean kalimat poean nu dilahirkeun Kangjeng Nabi Musa alaihi salam man shoma zalikal yaum dari aminal nifaq qaum min azabil qabri sajelema nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dimerdekakeun tina penyakit nifaq jeung dimerdekakeun dibebaskeun tina siksa kubur. Masyaallah andak nu karolot nu tereh paeh ye nah ieu puasa teh poe kalima tah aduh geus gede jasa ganjaranana. Kagenap wal yaumul sadis al yaumul ladzi fatahallahu bihi fil khair sajelema poean kagenep poean anu Allah ngabukakeun ka Kangjeng Nabi kana kahadean poean kagenep mandak man somau yanzurullahu ilaihi birrahmah saha jelema nu puasa di poean kagenep Allah bakal mencerongkeun dengan rahmatna nu mantak fala yu'adzabu ba'dahu abadan jelema moal dibere kariweuhan salilana mal disiksa sariwana ku Gusti Allah. Wayan ketujuh wal yaumul sabi alladzi al yaumul ladzi yughlaqu fi abwaab jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr. Ketujuh wayan di mana digembok dikunci lawang-lawang jahannam. Pintu jahannam anu 7, pintu neraka anu 7, kunci
wala tuftafatatam dia ayyamul ashr mal dibuka jeung teu dipuga sehingga lewat poean ke-10. Nah eta mah berarti ditutup jang jelema nu puasa poe ka-7 geus datang ka akhirat eueuh bae lawang neraka nu buka. Beuh. Malaikat ge bingungeun. Di ka dieu nutup ka ditu nutup ka ditu nutup. Cak malaikat teh jangan nutup kabeh cak kana. Geus ditendang we ku malaikat breng. Ayo nutup kabeh lawan neraka waduh. Wayan kadalapan wal yaumul saminu al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah ialah poe tarwiyah man shoma saha jelema nu puasa dina poe tarwiyah utiya min ajri ma la ya'lamuhu illallah bakal dibere ganjaran nu urang mah teu perlu nyaho hanya Allah lah nu bakal merena suwa gede-gede pohara jasa ku pohara-poharana urang teu kudu nyaho. Poean ke-9 yaumu arfah an shoma kana kafarat lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Poean arfah mah jelema anu puasa di poe arfah yana tanggal 9 eta ngaleungitkeun dosa sataun ka tukang sataun ka hareup. Nu mentek kula mangajak ieu urang babarengan dimulai poe isuk urang puasa datang ke poe tanggal 9 10na wal yaumul asyir wal yaumul adha man qarraba qurbanan fihi sahaja lempean yaumul adha lebaran adha sahaja lemah anu ngalaksanakeun kurban fa bi awwali qatratin qatarat min dam yaghfarallahu lahu dzunubah wa dzunuba yali begitu digereselkeun tek getih anu nyaksak kana taneuh mulai tidinya dosa orang raragagan terus bahkan jeung dosa-dosa anak pamajikan orang kabeh pokoknya bersih bae. Nah nu mentak siapkeun guari orang puasa bari orang dula deuleu mana embe nu gede siapkeun ku urang saha nu bakal meuli aing deuk menta ping-pingna we mah ye lain deuk meuli kana geuk mentai we. Tak gitulah ceritaan tentang tanggal hijina menurut hisab qot'i adalah isuk poe Senin. Kemudian orang doakeun para jamaah haji dulur urang kawau urang tetangga urang dulur-dulur urang kabehan mudah-mudahan sabadana aya musibah kamari ye ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere katenangan jiwana dibere sakumaha biasa gararaga atuh urusan kos kitu mah teh manggeus aya di Lauhil Mahfuzna geus teu kudu dicaritakeun kumaha-kumaha sebab secara zahir mah reunanan urang teh neuleu kitu sedih secara zahir mah neuleu urang kamanehanana teh kos keur itu maot lah ngaranna secara hakikat mah nya maot dihareupeun Baitullah nya poe Jumat nya endek ngalaksanakeun haji atuh jang dirina mah seserian di jero kuburan ngeunaheun lain lalagaan mah kumaha kitu urang boga kayakinan berangkat ti dieu endek ibadah haji datang ka ditu kapanggih jeung Baitullah di Baitullah nya poe Jumat kabeneran maotna syahid atuh geus teu kudu caritakeun teh nu maot mah ujianna nangke di akhirat bakal kabita nyaho kitu mah aing teh atuh meureunna hayang ka Badung jeung kieu teh sia mah untungnya seserian ke di akhirat teh bari ngiringkeun Baitullah masyaallah nya seungitna ka bina-bina kuari mah urang sareredih teu bisa balik deui lah lan anulah eta mah manusiawi padahal secara hakiki mah geus nikmat jasa atuh nya di jero kuburnya maot di makahareupeun Baitullah niatna ibadah ka Gusti Allah haju kaayaan maotna deui sahin atuh indah ras harapan tuh kan mantak geus urusan kos kitu mah teh geus aya ti dituna ulah kieu lah ngumal ka Mekah besi keren ke ragag deui di baing atuh lagi itu japoe kamari ganun teu kana keren gan modal rambalaya jadi ditu mah deres mantep jasa maot anu di urang
carita tetap orang mengansa kadar bisa ngadua sakali deui dulur urang kawau urang kerabat-kerabat urang mudah-mudahan ditantaingan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bi barokati surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Naponing dalam sausana ikilah mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalat wassalam ala man dzukir ya qulul gausul azamu maka bakal ngucap sofa al gausul azam al-kutubur rabbani kang dari kutub kang bangsa rabbani kang bangsa pangeran wal haikal samadani lan haikal kang bangsa somadan wal kindil lami'un nurani lan kindil kang cumaleret kang bangsa cahaya Sultanul Auliya'i wal Arifin kang dadi rajane pirang-pirang wali lan ahli marifat kabeh Burhanul Asfiya'i wal Rasilin kang dadi hujjah dalil pirang-pirang kang bening ati lan kang tepung kabeh maring Allah bazullah kang dadi lintang Allah al-ashabu kang mencor maulana wa sayyiduna wa qurwatuna ilallah ta'ala tegese Gusti ingsun sadaya lan kepala ingsun sadaya lan panutan ingsun sadaya ilallah ta'ala maring Allah ta'ala al-hasibun nasibus syarif kang duwe pangkat tur kang duwe turunan kang mulya As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir kang dadi Sayyid tanah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani kang bangsa Jalan Al-Hasaniyu Al-Husainiyu kang bangsa Hasan tur kang bangsa Husain qaddasallahu sirrahul aziz. Muga-muga ngabersihkeun sapa Allah ing jero atine ya Abdul Qadir kang mulya wa nawwara darihahu syarif lan muga madang ya Allah ing kuburana di Abdul Qadir kang mulya Ibnul Imam Sayyid kang dadi putra lanang Imam As-Sayyid Abu Salim Musa Jan Kidausat Ibnul Imam Sayyid Abdullah kang dadi putrane Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zaid kang dadi putra lanange Imam Sayyid Yahya Zaid Ibnul Imam Sayyid Muhammad kang dari anak lanang Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Daud kang dari putra lanang Imam Sayyid Daud Ibnul Imam Sayyid Musa kang dari putra lanang Imam Sayyid Musa Ibnul Imam kang dari putra lanang Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Musaljun kang dari putra lanang Imam Sayyid Musaljun Ibnul Imam dari putra nang Imam Sayyid Abdullah Al-Mahd Ibnul Imam Sayyid Al-Hasan Al-Musanna kang dari putra nang Imam Sayyid Hasan Al-Musanna Ibnul Imam Al-Hammam kang dari putra nang Imam Al-Hammam Sayyidina Al-Hasan As-Sibti
ini Gusti Sun sadaya nyatana Hasan As-Sibdi Ibnu Sayyidina Maulana Amiril Mukminin kang dadi putra lanang Gusti Sun sadaya Maulana nyatane Amiril Mukminin kang dadi rajaning mukminin kunya Abil Husain Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Amma ba'du amma kama mayakum min syai'in wa falitil witil ya wujuban ulipa ba'du ay ba'dal mazkur minal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man dzukir dibuang mahmayakum min syai'in dan dina tempatna amma sama gaganti tina mahmayakum min syai'in kos gitulah aturan ilmu nau ba'du dibuang mudhof ilaihna wajib dimamnikan kana dhammah qablu ka gairu ba'du asbu awalu wadun wajatu adun wa ngaji budak letik kos gitu la orok tawa gaji kos gitu sabab ba'du setiap kanjeng nyarios lalu dipisah make amma ba'du mantaku urang guari diturutan maka amma ba'du macana lamun nurutkeun ceuk alinahu ulama ba'd lain Quran ieu mah keur carita nahu alpiah ngajelaskeun domahkeun sok aya anu ceramah make amma ba'd teu bagus amma ba'du lamun maca Quran gagarak mim ba'd tapi ieu mah babacaanana keur carita babacaanahu amma ba'du ulah dipaksakeun amma ba'd ieu lamun eta kompetisi coret merah aya kiai aju amma ba'd coret merah jadi teu bagus amma ba'du macana kitulah diatur ku ahli bilagah likulli magol wa likulli midan rijal tiap makom aya makolna jadi orang makomna ieu mah makomnahu amma ba'du henteu cenah kula mah amma ba'd bae atuh sabodo sia ngancak masyarakat nu nyaho kiai bodoh mantan geus kitu teu maju bodoh lantaran kudu amma ba'du amma ba'd. Emang salah sok sia mah sok aju hayang disesuaikeun sungut na meureun sia mah. Padahal ge likulli maqam magol. Salah mah dengan kurang pas. Kurang pas. Jadi henteu nyekrup. Lamun mur nomor 12 atuh kudu 12 deui. Lamun mur 12 dibere 13 logor abi brozak ge embungeun logor tawakulu aya apaan di dinya teh wajib kudu ditendenan Pak litil witil ya wujuban ulipa lamun teu aya paan berarti salah sana salah neraka jahanam budak lain ieu mah lain urusan neraka ieu mah mata turika udamaiban ketika teu sesuai jeung aturan nahu maka tercelaklah orang nu ngomongna maka bisa diajukan bodoh amma ba'du fayaqulu bakal nyarita seorang rajaning wali dengan gelar Gausul Azam
gelar Kutubur Rabbani di Jakarta aya toko Rabbani aya di Jakarta opat tingkat dinya wah toko Rabbani eusina sempak jeung cangcut belon ta toko aduh ngisin-ngisin we wara mewah tokola itu toko Rabbani teu kira-kira budak nyeun toko Masya Allah barang asup ka jero urang gambar na gambal aya wal haikalus somadani gelar-gelar unggul wal kindilul lamiun nurani sultanul awliya wal arifin burhanul asfiya wal wasilin bazullahil ashab maulana wa sayyiduna wa qudwatuna ilallah ta'ala al-hasibun nasibus syarif As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasaniyul Husaini ditinjau ti Bapak Hasan ti Ibu Husain Qaddasallahu sirrahul aziz mandak cek Syekh Fadil lebih bagus membaca radhiyallahu an dibandingkan Qaddasallahu sirrah waktu keur ngaji di dieu lamun urang ningali dina kitab fatawi kurang bagus jadinya melihat satu sisi lain kernya ngaletikeun lain keur nyalahkeun kurang perbandingan tetep jang gelar wali radhiyallahu an lebih bagus qaddasallahu sirrahul aziz tunggal kitab nyana hampir nyalahkeun ka qaddasallahu sirrahul takset kurang simpati ku Allah dikitukeun bab kurang rob artina kurang ningali fatwa ulama ahli Allah ketika ulama baheula di zaman Ibnu Hajar ngarumuskeun tentang bagusan qaddasallahu atau radhiyallahu untuk julukan wali Allah dikeluarkanlah hujah-hujah jeung dalil-dalil argumentasi nu pohara tetap nur rajih unggulan kene qaddasallahu sirrahul aziz wa nawwara dharihahu syarif dasan mantak ti baheula qaddasa jadi geus didiskusikeun baheula kula inget bae ketika nyana ka dieu nyana nyarita lebih bagus radhiyallahu an oh cepula ieu kurang pati luak lieu eueuh masalah ngan kan geus dipatwakeun geus didiskusikeun lain sepangkat urang nu ngadiskusikeun sepangkat Ibnu Hajar Imam Romli beuh jelema nu teu nyahoun kana hulu peda teu nyahoun ka jengkol urang mun ngomongna Hajar Habib Rozak mah teu percaya urang ge sebab naon atuh keur ngaji ge ngopi terus panjang mah ayo nu ngomongna ahli Allah teu salah radhiyallahu anhu gengan dibandingkeun sebab ahli Allah ieu mah ahli batin geus qaddasallahu sirrahul aziz cenah kan sahabat kunaon teu qaddasa sahabat leuwih qaddasa ngan nyana nu ditembongkeunana syariat gelar ulama radhiyallahu an gelar kitu ulama amiril mukminin khalifah amiril mukminin radhiyallahu an sebab nu dijalankeun secara zahir syariat ketika nu dijalankeunna batin qaddasallahu sirrahul aziz atawa quddisa sirruh lain cakula Ibnu Hajar geus ngajelaskeun dina fatawina tinggal dituturkeun bae da cenah ku alaman deuk radhiyallahu anhu tuh kumaha sia bae bejaan ongkoh sia mah Ibnul Imam Sayyidi Abi Shalih Musa Janki bapana Sayyid Abi Shalih Musa Janki dosat panjang urang menyaritakeun dosat ajeun Ibnul Imam Sayyid Abdullah Ibnul Imam Sayyid Yahya Zahid Ibnul Imam Sayyid Muhammad Ibnul Imam Sayyid Dawud
Ibnul Imam Said Musa, Ibnul Imam Said Abdullah, Ibnul Imam Said Musa Jun, Ibnul Imam Said Abdullah Al-Mahdi, Ibnul Imam Said Al-Hasan Al-Musanna, Ibnul Imam Al-Hammam Said Al-Hasan As-Sibti, Ibnu Sayyidina wa Maulana Amiril Mu'minin Abil Hasanain Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Etalah Tuan Syekh Abdul Qadir ditinjau tina turunan min jihatil ab. Pohara. Jadi itu orang paingan jadi wali, orang binna heula deuleu. Mantak lamun aya jelema jadi kiai ke binna bin saha. Mantak lamun aya jelema jadi bupati binna bin saha. Mantak lamun aya jelema jadi copet binna bin saha. Sarua. Satu bina horenganan ieu mah bin cinglu. Tuh bajana sakitu mah tuh bin. Beuh. Kanjeng boga minantu Amiril Mukminin Sidina Ali. Sidina Ali teh boga anak Sidina Hasan. Sidina Hasan boga anak Said Hasan Al-Musanna. Boga anak de Said Abdullah Al-Mahdi. Boga anak de Sidina Musa Said Musa Jun. Boga anak Said Abdullah. Boga anak Said Musa. Boga anak Said Daud. Boga anak Said Muhammad. Boga anak Said Yahya Zahid. Boga anak Said Abdullah. Boga anak Said Abi Saleh Musa Janki. Boga anak Sayyidina Said Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailan. Jailan eta jajahan Iran. Jadi orang Persia Iran. Mantap dibawa Jailani na kuarik mautna di Baghdad. Jadinya nama masantren datang ke tebalik deui. Urang masa minggu sakali balik. Geus ngancem bae ka kolot. Awas we saminggu ieu teu dikiriman awas. Kolot diancem ku anak blon. Ieu teh balik deui langsung Baghdad. Masyaallah. Mantap jelana dibawa. Baheula antara Iran jeung Baghdad eta ngahiji. Terus pisah jadi dua, Iran, Irak jeung Iran sarua. Itu sajajahan. Kemudian dibagi dua. Nah, kebenaran jalan masuk perbatasan antara Irak Iran. Didinyalah lahir Tuan Syekh Abdul Qadir. Anunya nama mejena kerulin letikene. Kerulin letikene. Ngadenge suara. Ya Mubarak. Paget jana. Nyana keur letikene sekitar umuran 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun. Aya suara tepuguh timbana. Ya Mubarak. Mubarak. Kaget jana. Lumpat ka imah. Lumpat ka imah. Kaget. Aya suara ya Mubarak. Lumpat ku sabab ku saking sieun-sieunan naik ka paranya, naik ka para. Barang di para blok para muka rarasaannya na. Kadelelah jelema keur wukuf di padang Arafah. Umur 6 tahun geus bisa dedeulean gitu. Mata urang mah dedeulean teh kuntilanak. Pocong urang mah. Ieu mah deuleu blak geus dibukakeun hijab ku Allah bisa neuleun keur wukuf di padang Arafah. Kagetnya. Langsung turun bebeja ka emakna. Mak, aya naon? Ari weus kan di ais ku emakna. Aya naon cing aya naon? Tadi ngadenge suara ya Mubarak. Kaget emakna. Kula terus kaget sieun lumpat. Terus ka imah naik ka para ningali nu keur wukuf di padang Arafah. Diusap ku mana? Geus ulah loba omong cek mana. Geus aya pirasat makna ge bahwa ieu budak teh lain sambarangan. Urang ge nu jadi kolot teh ka anak lain-lain pirasat. Kamari ge kamari anu bebeja ka dieu, aduh kiai cenah aya lain deui pirasat teh anak ieu. Kunaon? Duit kula leungitan bae. Si pirasat lain deui cenah. Minta cai be cenah kiai hari bare cai.
sugan meureun urang baheula kitu kanu kolot cek yeuna atuh saru eta mah buah ragag moal jauh ti tangkalna uyah moal tees kaluhur sok inget ka ieu we dongeng teh aya jelema jadi kuncen kuburan kuncen dijarahkeun sugih nya ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan akhirna nyana boga anak hiji-hijina dede jeung nyaah aduh nyana nganasehatan ka anakna nak belajarnya ke ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya anak masing pinter ngajahan ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus bae abah mah geus nasib beureun mohon atuh bah akhirna langsung dianterkeun baheula mah tuh naik begal himar dianter ke pesantren geus bae bapana balik deui pesantren di pesantren itu sok kitu jauhna babekelan segala loba teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah pindahlah cek nyana pindah ringkid deui pindah deuk ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pesantren nukunyana dipindahan jeung nu dipindahan begalna pae begal bae aduh jeung nyana ieu kendaraan hok jasa aduh ti jauh ka dieu ka ditu begal diurusan guna lah dikubur bae lah cek nyana dikubur ta begal sisi jalan kubur nyana kieu bae merenung nyana teh merenung aing leumpang begal eueuh sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal horeng aya nu ngintip orang anu ngintip nyana merenung gitu teh datang ka dinya ditanya ceng kunaon cicing di dinya aduh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh cek nyana teh lah kuburan keur dijarahan we milu atuh kula jarah milu cenah dinya dipangjarakeun takunyana terus eta bebeja pang euy aya nu soleh cek nyana di ditu anyar jelema ge teu ka mana-mana muridna meureun zaknyana ieu urang zarah ti mimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeunan rame atuh sugih nyana ngazarah-zarahkeun jadi pangsugihna di lembur eta kuari kasrod nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dinya zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kos di DPR we gitu akhirnya bapana lantaran aset rada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang cobalah cek cenah aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu katarik nya ge zarah ka ditu jauh tuh barang zarah kaget kuncena anakna beja anak aing nya kana teh aju pelukan ngobrol ceng siapan gua abah di pesantren keun mah ayo kunaon atuh jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai geus kieu meureun nasibna bah cek nya teh lain kitu helanan kumaha lalakonna kula teu betah bah di dinya jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 heueuh jeung kula terus pindah begal tengah jalan pae aju dikubur ku kula ieu jadi ieu kuburan begal nu ti abah teh bah jadi ramenya begal ge nya bah, jus ya bebejana kumaha? Jelema soleh. Masyaallah. Ai itu nusok di jarahan ku abah teh anu dikuncen mana begal eta. Sial horeganan sarua kuburan begal ge be. Kan mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna. Wajen ku kumaha ge kitu bae.
Didi itu emak begal, Didi anak begal. Sarua tah. Jadi kulantaran menang naon gitu ngaranna di Paraban menang hasil kuncen atau jadi kuncen deui. Didi tuna hasilna menang hasil ti DPR atau anakna ge minimal jadi pemalingan lah. Didi tuna hasil menang polisi anakna minimal nyana teh meresan rakyat bae. Atuh kumaha ti dituna polisi deui abri deui emang karar itu atawa sanajan teu akur tipe anu mantap urang dek masantrenkeun anak sing ada biaya lamun hasil nyaloan anakna di pondokna jadi calo bae ulah eta sing ada eta nah ieu sing ada tah ieu urang teh barang dahar cek ki soleh teh mah jagi soleh atuh cenah kula mah atuh menang berkat ya alhamdulillah anakna kuari ngariung bae. Atuh berantaran nyanana menang berkat bae diparabkeun ka anak atuh anakna kuari beuki ngariung. Urusan bisa ngaji jeung teu lain urusan teh mah. Nu penting mah nyana teh hasil ngariung dibikeun ka anak-anakna ge beuki ngariung bae. Asal nu ngondang ngariung mah marah. Tah, ti ngariung deui gitu. Mantak sing hade urang boga anak aya nu mere ieu ti pamarentah ti bupati teh lah ti dandim teh ti camat teh omat ulah dibikeun jeung ulah didaharkeun ka anak. Cukup urang bae leg-leg. Ieu tadeui kunaon teh. Urang ge ulah cilaka bensin dah. Nu mantap ku ari kiai jauh jeung Allah bensinna ti bupati. Sedengkeun bensin ti bupati mah jurusan ibadah sebab tina pajak. Ulah kaget lamun kiai lazat tina ibadah. Ulah kaget lamun kiai jadi sangheuk ku ari ibadah. Ulah kaget lamun kiai hudang ti peuting haju pulang nyana. Bensin lah 2 tak. 2 tak bensinna. Ulah sok disalahkeun kumaha. Haju suzon ka kiai. Deh, kiai eta mah ngomongna sanggeunahna bae, cek nya mah kumaha meureunanan suzon. Bensinna merepet. Bau kana irungna ge. Dilompatkeun gas pok bodet teh daek leumpang. Eta 2 tak eta kitu. Nah iya kiai anu barang daharna ti pamarentah ieu bensin 2 tak hiji moal aya lazat ibadah cain cakula cek ahli-ahli Allah kumaha bensina nah iyalah lamun urang kira-kira kurang bagus ulah didahar ku urang ulah sok dibikeun ka anak urang ngadahar hasil ti pamarentah kemudian jadi daging jadi getih jadilah cai mani kemudian dijimakeun ka pamajikan terus bundal jadi anak eta bensin udang pemerintah teh jadi anak kuari anakna hayang namanya hape urang nonton TV bae geus diulah-ulah ge ku kolotna ieu kota dina cai manisna hasil ti bupati diturunkeun ka anak bidakeun ngaji anakna macan koran bae deres koran bangsa Kompas Merdeka ieu mah pokok Masya Allah di Bitung ada gorong-gorong kos kota makan kos gitu ada bungkusan hitam ternyata bayi kecil tolol eta Bitung eta kos gitu Masya Allah jelema kasep bungutna di matana di hideungan inilah sosok orang Cikupa yang telah menggagahi nenek-nenek goblok eta kos gitu eta kos kota eta kos gitu moal pinter sia macaan pos kota bae mah moal dijamin moal pinter kajian kumaha ge mun urang maca koran Merdeka Kompas eta kelas-kelas internasional ulah bila perlu bahasa Inggris bacaan kurang teu ngarti los baca geus urang woi rame amat ieu baca horenganan ti balik nyana bebeja ka anakna nak mobil ti balik mana tuh geuleuh bana di luhur atuh lain mobilna dibalik bah korana koran emang sia laki-laki horenganan bibrojak tuh gitu bodoh mah dibawa ka mana geus ya iya bapana kuncen anakna jadi kuncen meujeuna nah wa inna nasaba waliyati hadratis sidina wallahu a'lam.